warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nu utami jeung nu paling utami mangga urang panjatkeun sasarengan puja jeung puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sabab teu aya Tuhan salain Allah nu nguasaan sadaya alam ieu. Rahmat jeung salam mugia tetep dilimpahkeun kanggo Nabi Muhammad urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu teu aya nabi sanes salain saparantosna nu tos ngabawa urang ti jaman onta nuju jaman Toyota, ti jaman jahiliyah nuju jaman nu pinuh barokah. Mugi oge urang kalebet kana pangikutna nu meunangkeun syafaat ti poe kiamat engkin. Amin ya rabbal alamin. Nu kusim kuring pikahormat Bapak Saipullah SPD MM salaku Kepala Sakola SMA Negeri 1 Cibarusah, Bapak Fadli Yasya SPD salaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Sunda, Dewan Guru sareng rencangan anu kusim kuring dipikah cinta. Teu hilap urang panjatkeun oge doa kanggo kadua urang sarta Bapak Ibu guru nu parantos ngadidik, ngabina sareng ngabekalan urang ku pangelmu nu seueur. Ku kituna urang mugi-mugi tiasa jadi jalmi-jalmi nu iman, takwa, jeung boga akhlak nu mulia. Mugi oge kaasih muanjeunna pasihkeun tiasa mangpaat kanggo urang salaku siswa-siswi didikna. Amin. Dina ieu kasempatan simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan kana pentingna urang mikahormat ka kolot jeung ka guru urang. Sabab hormat ka anu janten sepuh sareng hormat ka ibu bapa guru teh teu kinten pentingna sareng kedah diperhatoskeun ku urang sadayana. Malihan pan dina basa Sunda mah basa anu dianggo kanggo nyarios kasepuh sareng karerencangan teh dibeunteunkeun. Eta hartosna emang kedah aya beunteunna atawis nyarios kasepuh atawa nyarios karerencangan. Sanaos nganggo basa naon bad, ari hormat ka sepuh jeung ka ibu atau bapa guru mah tangtos wajib. Mudina dina basa Sunda mah eta teh diperhatoskeun pisan. Duh manis sanya basa Sunda teh. Karerencangan anu kusim kuring pikahormat. Urang tangtos kedah hormat ka anu janten sepuh urang anu parantos ngurus urang sadayana. Teu kinten ageungna jasa anu janten sepuh urang teh. Kitu oge ka bapa sareng ka ibu guru. Urang sadayana kedah mikahormat anjeunna. Margi ibu atawa bapa guru kedah parantos ngajar urang tiasa tarang kana ilmu anu tangtos aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Rerencangan sakantenan nu kusim kuring pikadeudeuh. Unggal jalmi tangtuna pasti miboga sepuh atanapi kolot. Teu aya hiji jalmi oge manusia anu lahir teu aya bapa jeung ibuna, iwal ti Nabi Adam. Urang oge sadar tangtuna kolot urang teh tos sesah beurang peuting pabanting tulang mikiran sakuat tenaga kumaha carana pikeun ngajuangkeun anak-anakna. Ku kituna urang salaku anak-anakna kedah hormat ka anjeunna. Sabab hormat ka indung jeung bapa teh mangrupakeun salah sahiji amal soleh anu mulia bahkeun parantos disebutna dina Al-Qur'an pikrun kautamaan ngabakti ka indung jeung bapa teh saur firman Allah. Sembah Allah jeung ulah nyakutukeun anjeunna sareng nanaon oge. Jeung urang kudu boga kalakuan anu hade ka kolot urang. An-Nisa ayat 36. Dina ayat ieu parentah mikahormat ka kolot disandingkeun ku amal anu paling utama nyaeta tauhid. Mangka ieu tiasa nunjukkeun yen amal ieu oge ageng pisan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salian ti eta, Allah oge negaskeun dina surah Al-Isra yen urang ulah nyarios atanapi ngomong jeung ari ka kolot teh sabab teu meunang, komo deui leuwih-leuwih ti eta. Dina ayat eta oge dijelaskeun parentah pikeun nepikeun ngajaga kalakuan hade ka kolot urang. Ayeuna urang parantos terang man kitu pentingna saring utamina hormat jeung ngabakti ka kadua kolot urang teh.
Mangga ayeuna urang inget deui, tos sabaraha kali urang nyeun ngambak manehna, tos sabaraha kali urang nyeun cirik manehna, tos sabaraha kali urang teu ngalaksanakeun parentahna. Nah ku kituna mangga urang sami-sami minta hampura Bapak Ibu guru anu kusim kuring pika hormat, sareng rarencangan anu kusim kuring pika deudeuh, rupina ngan sakitu bae biantara singket ti sim kuring. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan ti sim kuring anu kirang merenah. Sareng muga-mugi urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa hormat ka anjeunna, janten hamba-hamba pilihanna. Sareng mugi urang oge kalebet ka jalmi-jalmi anu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.